saha ibu baheula keur ngorak. Anu lalajo layar tancur bari pasarung-sarung jeung jalur teh saha eta teh? Bapak-bapak baheula saha anu nolol tina janela kapanggih ti imah ranar dipeletok ku hancip teh? Ayeuna urang geus kolot ngarasa soleh, lalakon baheula saha urang? Bener ibu. Ibu ngalaman umur 6 tahun, umur 7 tahun, umur 8 tahun, saha ibu keur umur 7 tahun? Saha sok? Jelema bardegong. Dititah ku kolot pangmencetankeun sirah, kumaha jawaban ibu harita ka kolot? Horeang. Dititah mencetan suku ku kolot cara rangkeuh, kumaha jawaban ibu harita ka kolot? Ayeuna kolot geus eueuh, bapak geus eueuh, rindu ibu hayang mencetan kolot, rindu ibu hayang nyuruh ka kolot, rindu hayang mencetan kolot, tapi kolot geus eueuh ruku padung rap kumaha katurban pandang heureum, ibu ngarasa sadar, oh dosa aing teh geuning gede. Mana bukti gedena? Eta ibu boga budak ayeuna, ibu geus kolot. Titah budak ibu nyai pangmencetan geus sirah, majangar kumaha jawaban budak ibu ayeuna ka ibu? Lebok. Dosa ka ieu nu jeung ka bapak cek Allah ku kami kontan dihisabna boro-boro akhirat di dunia bakal terjadi. Bapak urang macul ti hotat bung ka ditu beng ka dieu ngusahakeun anakna. Ayeuna inung bapak geus eueuh urang usaha ti hotat capek lungser diputul balik inung bapak urang leuwih capek keur ngusahakeun urang. Bener. Teuh. Ontak tong sok ngaku jelema soleh-soleh teh soleh di mana teuing ah. Sedih hirup mah omeaneun. Lalajoan tuh nyiruan cicing dina perkara nu alus ngadahar saripati kembang nu alus maka keluar lagi adalah madu. Lamun jelema geus bisa jadi madu maka hampura boro-boro jelema sireum ge datang. Tapi lamun batur teu nyaman gigireun urang, batur teu sanggup ngadengkeun urang, batur geuleuh ka urang, entong coba-coba nyalahkeun jelema geuleuh ka urang, pariksa awak bisa jadi na awak urang aya pika geuleuheun batur. Naon eta? Patra walik pait. Banget hasil banget panon popolotot bibir ngogu goreng ke patra walik pak ada orang model lembaran merah anjing tadi dicarekan punten we cinta pun guru ke anjing cek tetangga teh kita terada gelo nah cinta butuh gelo maknya cenah guru ke anjing make jeung maknya sanajis-najisna baham anjing masih kena bisa dikumbah ku 7 kali kalau mereka tanuh tapi najisna baham manusia mun geus nyerikeun teh batur lengan pantal awak padeukeut hatur hujan saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuf kana kanyerian batur lain arah rapal urang teh salamatul insan min hifdil lisan salamatna jelema gumatung bisa jeung teu ngajaga letahna atuh naha ieu letah loba nyerikeun batur deuk salamet kumaha nu kitu mah ditonyok batur aduh sedih ya. Nah bapak-bapak ibu teh seri ongkoh, ungek ongkoh, sadar ongkoh ya. Da teuing da urang mah tara ceramah ngomongkeun batur ngomongkeun diri sorangan. Asli. Lah hirup mah ukur disebut. Hirup mah ukur disebut. Disebut pintar kudu bodoh, disebut beunghar kudu miskin, disebut alus kudu goreng. Disebut pejabat ku rakyat. Naon hirup kudu bangga diri bila kadar disebut pinter kudu bodoh, disebut beunghar kudu miskin, disebut alus kudu goreng, disebut pejabat ku rakyat. Matak cek Allah jelema nu katitipan harta geura bersyukur ku hartana tulungan jelema miskin. Iya mah lain jelema beunghar ngadon sombong kanu miskin, paing anu miskin embung ngadeukeutan ka si eta. Naon sababna? Sombong dina hirupna. Teh bari kahirupan mah kitu kene barang dahar ge sarua urusan milik jeung rezeki mah ibarat galon jeung gelas. Ibu tinggal galon jeung gelas, ibu ngaleueut pan sagelas. Amoal urang mah deuk sagalon dilelepkeun, beak atuh cai ka inum henteu beak heueuh modal. Mata ulah coba-coba ngarampas hak batur, ulah coba-coba nyisipu di urusan batur, ulah coba-coba nipu kana harta batur, beunang hartana beunang ngan moal kanikmati, isen kolot beak bisa jadi ku anak jeung icuna. Allah teu pupus dosa perkara tidak dorakana. Naon mah jeung kudu sarakah ku harta komo warisan diparebutkeun. Aduh aing mah harta bana anu rek ditinggalkeun diparebutkeun jeung dipaseakeun. Nah mah ke jeung pasea ku perkara rek ditinggalkeun. Kahartos. Bener teh aya harta rek ditinggalkeun, bener teh. Beunang mah ke jeung dipaseakeun. Kunaon logika urang teh di mana? Bener ya. Yo salametna nana gerhana. Asli cageurna nana gerhana
salamat kuring konsulti dia kalau mur na gerhana gumantung nu hajat anehnya cek nu hajat teh abdi rek hajat tapi abdi teh gaduh artos ngan aya 100.000 kumaha cek kuring kan bae ada kuring mah teu mikiran duit nu penting mah kuring nepi ka dinya jadi bisa balik nya atuh dikeuna 100.000 tika kuring maka kuring teh bakal sehat nama jeung sehat hiji bakal didoakeun kadua duitna barokah katilu kateureui jeung katuang kanikmatan kaasup ka awak kuring coba lamun cukuring teu bisa bapak hajat kenah 500 makan hajat boga 100 kudu bayar 500 artinya bakal esrok-esrokan 400.000 sabulan teu kabayar bandungan isu kuring nu bakal ka rumah sakit matak bejakeun ka Ustad nu wali harga hayang stroke bener tuh pak mata aduh ya Allah Gusti Robi saya kurang pikir nu ngaran hirup terus penting gitu mata kelakon iya budak ya ilmuan ku ibu budak tepan di ilmuan ku Gusti Allah mana bukti ilmuna eta ibu ngandung 8 bulan lilana sabulan ngaherang 2 bulan gumidang 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan malik 7 bulan maju kolot 8 bulan ngora deui 8 bulan sang paceak sang gudubrak gitulah ya ripuh ngandung teh ripuh nang kubar suksin bitu nyengir suksin bahe nang karak sirikan eungap cicing bapak mah jeung nyengir-nyengir deul ngarasakeun 8 bulan nyo kandungan pak prosesna budak teh sabulan ngaherang 2 bulan gumidang 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan malik 7 bulan maju kolot 8 bulan ngora deui 8 bulan sampai ceak sang budubrak borosot budak kadunya guyang getih indung mahraga ambil pabisa jeung nyawa maot pingaranna melaan sahari ibu melaan anak coba bapak ukur bisa usul bapak da budak mah asal ke ibu bapak mah usul habannya usul geus cicing oke jeung seuri usul jeung asal budak ti ibu bapak mah sakadar usul borosot budak kadunya hese wae cokot dokter nyekelan gunting krek digunting krek tuh tinggal bapak ibu-ibu nah ibu mau ngerasakan pan coba bapak waduh mata makhluk nu paling kuat di alam dunia iya ibu-ibu palebah mana ibu-ibu disebut kuat nak nyeri ngalahirkan nyeri ditanya boga budak boga 5 ongko nyeri boga 5 coba bapak disunatan perih hayang 2 kali tuh coba ibu ongko nyeri tapi 5 budak malah anak kata mah ibu teh diruksa melenung patuangan kudu melenung 8 bulan lilana borosot budak pan barijil gegernetan gering naon tangaran teh diruksa ibu atuh ieu teu kaluar keneh dikiret patuangan ibu dibelah jadi opat cokot budak ridho ibu ridho melaan saha tapi nyerina ngalahirkan ibu ayeuna leuwih nyeri tibatan eta naon nalika budak geus gede hohoak jeung sesentak boga kalakuan nyurucurkeun cai panon nyerina ngalahirkeun leuwih nyeri sebenarnya ku perkara dihoak nu jadi anak dengekeun sia eta bener ay tanggal 22 dijadikeun hari ibu jepret foto jeung indungna sayang mamah wadah ge tara eta ibu-ibu nu bikasa dipangunangkeun budak di ciwit dengekeun ay budak mah nyegang nih ya mamah ge bare tok kitu giliran bapak ayeuna dia atuh borosot budak kadonya goyang getih agak pagihanya bari lamun dipikir-pikir bolak-balik sok miara budak jeung miara hayam dan talung miara hayam ari bapak hayam barangna remeh macokan kana remeh tuluy ngenauk bapak teu boga rokok cokot nu hayam jual ka warung 2 batangan rokok budak urang tuang nu alus-alus ngenauk nyug dagangkeun moal teu nganggap bangkrut pengusahana teu berharga pa urang teh henteu geus kalakumaha hayam naon teu manfaat buluna gunting pulas warna bodas jadi kok Taufik Hidayat di Pangalengan juara internasional ngagebugan bulu hayam dagingna sumber gizi nogna sumber vitamin tikotokna ala eta geuning dipake ngaduk alus bawang cobian aduk ku no budak garing bawang teu berharga apa urang teh tulang hayam tong dipiceun gunukeun 2 karung bawa deui ka warung ibu jajan sebelah tulang
tina hayam naon nu teu manfaat. Coba kana awak bapak balikeun. Bener. Bangkai jelema jeung bangkai teri berharga mana ibu? Eta geus nyaraho geuning. Ibu manggih bangkai jelema deuk digoreng. Tuh, moal bau. Ibu manggih bangkai teri deuk dikumaha? Padahal statusna sarua bangke, matak mana kamuliaan manusia teh atuh mana? Bener. Mata karek jadi ustad jadi kiai entong asa aing pangsok mulyana buktikeun ku pagaweanana. Weh. Aduh. Karaos lor. Lumayan ya urang teh. Bandingkeun jeung doma, datalungkeun miara doma daripada miara budak. Doma mah gerasok doma ngamuk hayang simut. Nah, apa doma mau disimut? Doma ngamuk hayang selop, tempo cokor doma. Geus diselopan, Pak. Coba orang lahir kadunya ulutut tataranjang ngan ku Allah diberi kaluwihan sampurnana manusia teh kutilu akal, rasa, nafsu. Sakitu akal, rasa, nafsu. Ayo doma nafsu jeung rasa nafsu manusia mah rasa nafsu pikir gitu dah. Manusia mah rasa nafsu pikir. Ari domba mah rasa nafsu teu gableng. Mana bukti domba teu boga pikir? Cobaan ku bapak jang ceklan bikangna ku bapak seret jaluna eta domba daekeun Pak. Kunaon sia eta boga rasa boga nafsu ngan teu geblek cedok aya kaera kala ka bapak nu era nya. Akal menentukan sifat manusia. Maka lamun jelema bener-bener menentukan akalna teu bisa ngarendahkeun batur, teu bisa ngahina batur, teu bisa ngaledek batur. Akal Allah nyiptakeun manusia lain objek pikeun diledek sanajan batur salah teu meunang direndahkeun ku kasalahanana. Otak silahkan jadi Islam nu bener, jadi Kristen nu bener, jadi Hindu nu bener, jadi Buddha nu bener. Lamun agama kabeh geus balener moal bisa silih ganggu antar agama. Poe ayeuna ternyata sok aya nu silih ganggu berarti can bener cicing dina agamana. Nu jadi NU silahkan jadi NU nu bener, Persis nu bener, Muhammadiyah nu bener. Lamun kabeh geus cicing dina bebeneran moal pernah silih ganggu lantaran kabeh keur mengusung sifat bener. Pak hartos Pak. Ini burger wae atuh 11 jeung 23 teu beres. Cek nu hiji 11, cek hiji 23, cek rakyat mending urang. Nah, tara pasea da tara taraweh. Kunaon atuh di Indonesia beda wajar. Ini Indonesia. Mata di Indonesia mah keren orang NU, Nahdiyin, orang Nahdlatul Ulama nyiptakeun metodologi studi Islam, metode pikeun Islam. Itu di masjid. Eling umat aki-aki ini. Muslimin muslimat hayo orang berjalan sholat subuh akhirnya setengah genep maghrib. Metode keur ngabibitaan supaya jelema daya ka masjid. Ternyata urang matara pupujian anu tara teu kudu ngaganggu osok, anu osok tong agoda ku nu tara. Sabab nyieun masjid butuh osi lain butuh haben pasea pupujian jeung henteu ari ngeusian arembung pan aredan mah kitu patut. Well. Ibu-ibu jamaah YouTube. Ya Pak. Kunaon atuh beda jeung Arab? Jelas beda. Di Arab tarawih 4 HD atuh. Tarawih di Arab bagi jam 3 subuh nu dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, An-Naba 30 juz sapenting tamat.